Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia teh ngarah tangtu pasti mana nu bener mana nu salah. Si manusia teh bisa mastikeun dari nu mastikeun atau kepastian mah ngaran bener jeung salah teh kumaha jelemana. Bener atuh aya bener cek jelema bener, aya bener cek maling, aya bener cek tukang tipu, aya bener cek anu jelema anu rakus. Cek nu rakus mah tah kieu teh bener kitu. Jadi beda-beda ngaran bener teh lamun eueuh kapastian mah tah kusabab eta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jang nangtukeun nu ngaran bener jeung salah kitu juragan. Moal aya deui papalimpangan, moal aya deui perdebatan, lamun geus boga hiji katangtuan mana nu bener mana anu salah.